Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekreber dongeng Sunda Mang Cecep Gora Bacep anu satia satuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana wae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng antara paeh jeung hirup bagian ka-18. Ieu yasana Bapak A. Tholib. Satacan dipedar ieu dongengna sakuma biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kasadayana anu satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng Mang Cecep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan teh dibales ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Neng Harmani cangkat parang socana ngareret atuh dadak-dadakan itu netep ieu ningal amprok paneuteup sareng paningal aworna geter rasa ngalanyap bati ngarenghat itu ieu sami-sami pada samara polah sakedapan ting harulang nahan ketegna jajantung nu ratug saterasna mah itu ieu sami imut tawi sami-sami ngartos sareng ngaraoskeun kana harti manahna masing-masing. Inspektur Darmawan nyarios ka Neng Harmani soantena ngageter tawis dina manahna aya keneh geteran nu teu acan lelar. Kalarasan sumping teh aya nu penting bada dibadantenkeun. Gara ieu tingali aya seratipun Adi, Inspektur Darmawan nyariosna bari ngasongkeun serat. Pandangan Neng Harmani rada ngadeg-deg nampina serat teh manahna ngaraos timburu boa-boa serat ti pi eueuna. Tapi teteg manahna saparantos ngaos mah kana eusina serat ngedak-ngedak manahna tegar deui. Tikus nandar geuning serat teh sur Neng Harmani meuni marah mai tawis bingah manah. Leres serat catetan manawi uninga dina eta seratan aya rahasia-rahasia nu ku urang perlu dirumuskeun sareng kanyataan waktos-waktos ieu. Serat ku Neng Harmani diaos di taliti pisan aksarana nganggo aksara steno maksudna nyarioskeun mendakan nu kacurigaeun nu aya patalina sareng jenengan kakulawargaan seratanana diserangan catatan-catatan rentetan harian jelas tanggalna sareng poena. Neng Harmani ngahulang ngamanahan maksudna eta serat sareng ngemut-ngemut rentetan kajadian-kajadian nu kakuping tirakana. Ia teh geuning aya patalina sareng pun lanceuk Kang Muhyan, Cece Pujiasti, sareng Ibu Ramana, sur Neng Harmani. Leres, dina serat teh aya jenengan Kang Dokter sareng Cece, tapi cobi manawi uninga kumaha lalakonna sur Darmawan. Ku Neng Harmani dicarioskeun lalakon rakana ka Darmawan sakur anu ku anjeunna kakupingeun ti rakana sareng ti geureuhana Neng Pujiati. Nuhun sakitu oge cekap manawi jadi padoman kangge naratas jalan kanggo milari bukti-bukti sareng fakta-fakta nu aya patalina sareng kajadian-kajadian nu sanesna kanggo saterasna engkang ngaharep bantosan ti Neng sur Darmawan bari imut manawi katampi ku engkang tangtos abdi salamina sayagi kanggo ngabantu nu jadi dunungan malah kahoyong mah salamina Neng teh aya di sagigireun engkang dugi ka naon engkang nyarios teh bat henteu diteraskeun engkang mah sur Neng Harmani bari imut neuteub ka Darmawan. Dugi ka pakotrek ieu cenah saur sepuh oge
engkang mah aritaeun teh sur Neng Harmani bari ngabalieur dina manah-nama satuju nya kitu pisan kahayangna oge. Neng Harmani ayana di kantor Inspektur Darmawan lami pisan cacarios tina rupi-rupi hal anu aya patalina sareng dinas kapolisian. Saterasna anjeunna didamelna sasarengan sareng Inspektur Darmawan. Dina dinten Mingguna kinten tabu salapan enjing-enjing di bumina Dr. Mulyan katingali katatamuan ku Inspektur Darmawan di payunan ku pribumi istri pamegat. Oh, aturan ayi kumaha damang sur Dr. Mulyan katatamuna. Nuhun pangesto sawalerna kumaha engkang sadayana Daramang. Darmawan ngawalar kana panaros Dr. Mulyan. Aya berkahna akang oge nuju sarehat dina waktos ieu mah sadayana ge. Wartos nama parantos lami aya teh dinas di dieu. Sumuhun mung nembe ayeuna abdi tiasa nepangan sakitu kalamian teh. Sanes henteu maksad margi seueur lereskeunun. Ko akang oge kamaklum leresan dinya nama ieu. Sami-sami akang oge teu tiasa nepangan ka ieu. Da wartos mah aya ti apa aya dinas di dieu teh. Keur kitu Kerining. Dr. Mulyan mencet bel ngawartosan nu aya di pungkur. Di pungkur norojol rencang Dr. Mulyan. Bi, wartoskeun ka ibu sareng ka Neng Mimin. Aya tamu kitu bari sakantenan candak leuteun. Mangga sur rencangna. Bari teras lebat deui. Wilujeng enjing Neng Harmani ngabilujengkeun kata tamuna nu harita parantos aya di payun di wartosan ku rencangna. Wilujeng enjing sur Darmawan melas panghormatan Neng Harmani. Aturan Cep, Ibu Aisyah oge ngabagiakeun ka Darmawan. Nuhun Ibu, sur Darmawan beri rengkuh hormat ka eyangna Neng Pujiati. Kapungkur mah nelahna diacah teh. Teu lami leuteun sayagi dicandak ku rencangna ti lebat disimpen dina meja. Mangga ayi hatur lumayan geura da cece mah teu gaduh nanaon sur Neng Pujiati ngamanggakeun ka tatamuna. Teras bae sadayana ngadaleueut disambil bari ngarobrol sami-sami nembongkeun ka sono tina kalamian nembe tiasa terepang deui. Kirang langkung 2 jam natamuna Darmawan di Dr. Mulyan nembe anjeunna permisi bade mulih. Kang, sanes kirang sono abdi teh. Mung aya kaperyogian nu sanesna bade permios bae abdi teh. Seurna ka pribumi. Keun bae atuh ye enggal-enggalan teuing. Da dinten libur ieu teh sono keneh ongkoh. Sawios manawi kapayun abdi ngadeheus deui. Upami kaleresan aya waktos sur Darmawan bari munjungan ka sadayana. Mung nu dawidi sakedap bade aya kapentingan ka bumi Ibu Ningrum. Nambut Neng Mimin sakedap sawios engke ku abdi dijajabkeun deui ka dieu. Mangga. Dr. Mulyan nyariosna bari mencet bel ngawartosan nu di bumi. Neng Harmani ti lebat norojol kaluar. Min, ieu wawan aya kaperyogian serengan ka ibu sakedap atos-atos di jalannya sur Dr. Mulyan ka Neng Harmani. Mangga sur Neng Harmani. Mangga atuh Kang. Mangga atuh Kang sur Darmawan nu harita parantos ngadag bari angkat. Mangga yi kapok wae nya ku cece dianggurkeun sur Neng Pujiati bari ngajajabkeun sareng carogena dugi ka pakarangan. Teu aya panginten kana kapok ce sur Darmawan bari imut. Deredadah suara motor Vespana Inspektur Darmawan parantos dihirupan celak Neng Harmani calik di pungkurna. Saparantos andum salam kasadayana motorna ngadius ngantunkeun bumi Dr. Mulyan sajajalan bari cacarios. Kumaha Neng parantos kauninga di saha ayana koper teh sur Inspektur Darmawan. Di ibu saur cece mah ngkantun koperna wungkul. Panganggona mah seep diical ku ibu. Waktos apa teu damang. Untung upami keleresan mah koperna aya keneh sur Inspektur Darmawan. Teu antawis lami motor parantos lebat kagang reg motor teh dipiwarang liren ku Neng Harmani di payuneun bumi. Kaleresan nu kagungan bumina aya di pakarangan.
Ning Mimin calik neng asa parantos lami teuing teu aya angkat ka dieu. Ti katebihan Ibu Ningrum parantos naroskan neng Harmani nu nembe pisan lungsur tina motor. Sumuhun Ibu, damang Ibu teh. Sae geulis hiap ka dieu calik sareng encep asa-asa Ibu teh. Putra Mang Suhanda Ibu, Kang Darmawan teh ieu teh. Oh, haturan atuh. Hapunten bae Ibu teh pohoan puguh oge cep. Nuhun Ibu, Sur Inspektur Darmawan. Teras bae sadayana lalebet ka bumi dicalikeun di tepas payun. Aya naon geulis teu dipiwarang ku engkang dokter, sok rada reuwas Ibu mah. Hoyong tepang wae Ibu tina kalamian sareng aya piwarangan ti cece abdi teh. Aya naon cenah geulis? Bade nambut koper saurna teh malih ieu seratna ti cece kangge ka Ibu. Nyariosna kitu teh Neng Harmani bari ngasongkeun seratna ku Ibu Ningrum ditampi teras diaos. Haar ari Neng koper tilas kapungkur nu parantos butut cenah keur peringatan. Eta deui Ibu Ningrum maosna serat teh bari nyarios nyalira bangunuhan deul sareng heran pok bae anjeunna teh nyarios ka Neng Harmani nu keur ngahuleng neuteup ka anjeunna. Nembe mah kamari ku Ibu teh dijual ka tukang loak da hareurin sareng henteu dipake puguh oge da koper parantos butut. Malah aya 2 urang tukang loak nu naroskeun koper teh enjing-enjing keneh tadi oge ngurunyung. Kumaha atuh da Ibu henteu nyangka si Neng baris perlu koper nu kitu. Sur Ibu Ningrum nyariosna bangun anu harendag. Apal Ibu nu ngagaleuhna? Sur Inspektur Darmawan nu ti tadi parantos ngahulang bae teu nyangka baris kapiheulaan. Jalmi salangkung puguh oge cep ngan sanes urang dieu. Ari lentong nyariosna mah siga-siga urang Bandung. Sawios ari parantos teu aya mah dalepat cece sanes ti kapungkur atuh nya Bu. Sur Neng Harmani nu hawatoseun ka Ibu Ningrum nu ngahulang bangun nu sieun dilepatkeun ku putrana. Sawios ku abdi bade diunjukkeun ka cece sareng mualami abdi teh aya kaperyogian sanes ulah bendu wae nya Bu. Sanes kirang hormat sareng kirang sono. Sur Neng Harmani tepuguh ari Neng teu acan disuguhan ku Ibu teh wartoskeun bae ka si cece eta mah. Da manawi Ibu teh teu peryogi kitu tangtos diwartoskeun. Mangga atuh Bu, mangga Neng. Ari teu kengeng diangkan mah Sur Ibu Ningrum bari ngajajabkeun dugi ka payun. Inspektur Darmawan parantos nunggangan deui pespana diboncengan ku Neng Harmani ngantunkeun bumi Ibu Ningrum. Motorna dilaunkeun ngajalankeunana. Kapiheulaannya Neng, moal salah maranehna geus bisa nyusu tempat nenggih Ibu. Pinter tah mangkeluk teh geus jadi ahlina. Sur Inspektur Darmawan. Tuh aya beus eureun di luhur aya koper sababaraha hiji. Beus laste Bandung, Bogor, Jakarta. Inspektur Darmawan bari ngalirankeun motorna nyariosna kitu teh. Apal Neng kana koperna? Inspektur Darmawan naroskan Neng Harmani. Bujang-bujang teu acan terang rupi-rupina acan abdi mah. Dadad motor digas deui, motor ngatius nuju ka bumina Dokter Muhyan. Mangga lungsur Neng, engkang mah moal nyimpang heula. Sur Inspektur Darmawan beri ngerem motorna di payunun gedong Dokter Darmawan. Neng Harmani teu nyarios naon-naon da motor Inspektur Darmawan parantos ngabelanjang manten teras bae mulih nyalira ka bumina. Inspektur Darmawan nu ngantunkeun Neng Harmani teras bae nguriling mapai-mapai jalan anu rame ngajalankeun pespana dikendorkeun bari ngemut-ngemut tina perkawis koper nu parantos aya nu meuli ti Ibu Ningrum. Di jalan teu mendak naon-naon nu narik kana manahna Inspektur Darmawan teras bae anjeunna mulih ka bumina. Anjeunna muka panto bade ngalebetkeun pespana katingali ku Inspektur Darmawan dina tehel aya kertas ngagoler dilipat-lipat jiga nu ngahaja diponcorkeun kana handapeun panto. Saparantos nyimpen motorna Inspektur Darmawan nyanda kertas nu ngagoler bari calik dina kursi. Eta lipetan kertas teh dibuka breh aya seratan ringkas naker teras eta tulisan ku Inspektur dibaca.
Inspektur Darmawan katingali rada ngahulang bangun nuker ngemut kana eusi eta surat ku anjeunna dibaca deui lalaunan ngagarandang atrapisan ka kupingna teh. Kang, abdi sindang ka bumi, akang nuju teu aya ku jalaran teu aya waktosna. Abdi teu tiasa ngantos dugi ka Sumping. Abdi priyogi bantosan akang enggal ka Bandung. Ti abdi Kusnandar. Rada sulit. Naon atuh ieu teh maksudna Kusnandar? Nyen surat minta bantuan. Nyen surat minta bantuan teh. Nah cilaka atawa gering kitu. Piraku deui los-los ka dieu ari cilaka mah. Inspektur Darmawan nyarios nyalira bari ningali kana erloji dina pananganana. Pukul 2. Perlu bisi kumaha onam. Aing kudu indit ka Bandung. Dina manahna Inspektur Darmawan nyeun kaputusan dinten eta bade mios ka Bandung ka sadarekna Kusnandar nu ngantunkeun serat. Inspektur Darmawan teras bae disalin panganggo nganggo pakaian kulir lancinganana wol abu-abu, kamejana teteron pulas kopi, di luarna nganggo jaket trikol sesetel sareng petna, pistolna dina cangkeng nyelap kabunian ku jaket. Tanda inside kepolisian disematkeun dina lebet kamejana. Saparantos ngonci panto sareng nutup-nutupkeun jandela bumina teras bae ngagiding megat beca kapayun celak anjeunna naik beca ngajugjug ka kantor polisi. Di kantor polisina henteu lami ngantunkeun serat dina laci kantorna kanggo Kaneng Haramani sareng wawartos ka komandan jaga supaya diwartoskeun. Inspektur Darmawan ngajingjing tas panganggo ngabujeng ka tempat suburben nu teu sababaraha tebih ti kantorna. Dina suburben nu arek ka Bandung geus nyampak 3 jelema nu keur nunggu celak bae Inspektur Darmawan naik calikna di tengah kahapit ku nu duaan. Cat deui aya nu naik duaan mobil geus dihirupkeun mesinna, supir geus mere duit mah kacalo, persenelangna geus diabuskeun. Geleser mobil maju ninggalkeun Bogor. Mobil geus ngadiwes lumpatna gancangna keur Bogor geus kaliwat geus aya di tengah perjalanan Cianjur Bandung. Jalana apeng-apengan matak power lamun anu teu biasa mah. Tapi Inspektur Darmawan mah api lain bae teu nitenan ka tempat-tempat nu kaliwatan jeung teu ngarawaskeun kana lumpatna mobil nu sakitu mengpengna. Dina emutanana keur mikiran eusina surat nu ti saderekna acan kahartoseun kana maksudna. Mumawi saderekna nyeratan sareng nya henteu kungsi ka Bogor. Dina lebet manahna masih kene teka-teki, masih kene asa-asa ngandumeh bae apal kana seratan saderekna sareng gaduh emutan. Tiasa jadi saderekna teu lami ayana di Bogor pedah anjeunna henteu nyampak di bumi. Di leresan jalan Ciranjang bade ka Cipeuyeum karaos mobil lumpatna gugurudugan ban nu tukang ngempesan. Di tengah jalan jauh ka ditu ka dieu ban ngajojos kempes pisan. Mobil eureun direm ku supirna sarta eta supir terus turun mariksa ban nu geus kempes. Bitu rupina aya nu bocor, cek supir ka penumpang bari ngodok dongkrak jeung ngagusur ban sarep tina jero mobil. Wah, cilaka. Ban sarepna oge kempes deui teu acan kompa, cek supir bari garo-garo teu ateul kana sirahna. Nah, atuh lain sadia jang, cek penumpang bangun anu keul ka supir. Nu mawi Pak, da eta emutan teh ban luar jerona oge weuteuh piraku dugi kabocor, cek supir bari masangkeun dongkrakna rek muka ban anu kempes. Inspektur Darmawan oge kacida keulna dina manahna mah gegelendang. Dasar supir kurang hati-hati, teu daek mariksa parabot. Jadi we mata kalangan kanu arek nyaba. Duka kurang tabah, duka ngahaja si supir teh ukay-ukay pisan barang kawena meh jam-jaman kakara beres muka jeung basangkeun anak ban teh. Supir nangtung sisi mobilna megat kendaraan sugan aya nu mawa kompa arek nginjem tapi lapor sabab mobil anu dipegat teh eueuh nu eureun eueuh nu mere nginjem dan saukur ngayagkeun leungeun mere isyarat yen henteu bogaheun. Kaayaan geus meh burit Inspektur Darmawan katingali bangun anu pusing turun tina superben ngadeg di tengah jalan megat sedan nu kabeneran ngaliwat kalebah dinya. Reg sedan teh eureun
Inspektur Darmawan nyarios kanu di jero mobil bade ngiring teu nolih deui ka mobil mogok. Bari nyulukan supir ti jero mobil ngasongkeun artos salambar nu 100 rupiah. Sedan geus nyemprung ninggalkeun Suburban nu mogok nunggu nu boga kompa. Panon poe geus surup kaayaan geus reup-reupan berang rek ganti ku peuting, mobil nyewuk nyuruwuk geus ngaliwat tagog apu di lebah nu tiisen mobil ngadak-ngadak eureun. Dua jelema nu ngahapit Inspektur Darmawan kadenge nyentak bari marentah. Awas, jangan bergerak. Dua pistol geus nodong cangkeng Inspektur Darmawan. Angkat tangan, cek nu saurang. Bari ngagaradah inspektur, pistolna geus pindah tina cangkengna kana cangkeng anu nodong. Tapi kaayaan Inspektur Darmawan sanajan keur dina kaayaan bahaya kituna, katinggalina tenang bae bangun anu teu ruas meus-meus acan. Mobil maju terus nyorang jalan anu kacida poekna liwat pada larang. Mobil mengkol ka jalan jajahan, jalanna tari getug turut-turut sisina poek ku kebon awi, kebon sampe jeung kebon kalapa. Di hareupeun hiji imah nu nanggang jauh ka ditu jauh ka dieu, mobil teh dieureunkeun lampuna dipoekan. Supir jeung nu aya gigireunana turun, muka panto tukang. Ayo turun. Nupang pandeurina nitah turun ka Inspektur Darmawan. Tah cekal pistol. Nu tadi ngarampas pistol Inspektur Darmawan bikeun pistol ka baturna. Inspektur Darmawan digiring ka jero imah nu poek meredong acan aya lampu nu dihareupeun. Brai lampu caang opat jelema ngalingkung ningker inspektur. Punten bae Pak, abdi kumaha bantun. Bapak tangtos langkung ngartos kana maksad abdi. Langkung saya abdi miheulaan batan abdi kapiheulaan. Nu saurang nyarios ka Inspektur Darmawan. Bisa jadi ieu teh pamingpinna. Bapak tangtos uninga di mana ayana koper nu Ibu Ningrum? Teu nyaho. Urang teu wawuh jeung Ibu Ningrum. Jawab Inspektur Darmawan tenang pisan. Tiasa jantan bapak terkenal serang Ibu Ningrum, tapi bapak uninga kaneng Harmani da ieu mantuna cek eta penjahat. Naon hubunganana jeung bapak? Nu matak maneh mawa ning Harmani? Jawab Inspektur Darmawan. Saderek bapak nu parantos masihan terang, piraku bapak bade mungkir. Plak! Sora sapatuna jong leungeun. Ngan sakilat Inspektur Darmawan ngagunakeun sampeanana nyamper leungeun musuh nu keur nyekel pistol, beri luncat tarajang musuhna. Peurupna marangan kana angan musuh nu keur meleng lantaran teu nyangka kana serangan anu ngadadak. Heuh! Sora musuhna bari ngadayagdag. Ngan sakilat geus ditewak pundukna dipake dekeng bari nying hareup ka musuhna nu saurang deui nu nyekel pistol. Nu digigir mah nu nodong ku pistol anjeunna diantep bae daterangan pistol kosong, pelorna mah aya dina loket. Tadi waktos mios teu kabujang dilebekkeun. Klarak, krak, sora pistol digigir. Trek karena ditarik tapi tengah beledag eueus peloran bareng jeung titotogna musuh nu dibantingkeun ku taktik judo nu tadi dicekel pundukna, ngebanting ka musuh nu tadi aya di hareup keur ngamang-ngamang pistol kagok ku batuna anu dipake dekeng ku Inspektur Darmawan. Lu bae duanana rubuh. Inspektur Darmawan ngarontok pistol nu ngagoler dina tehel nu ngaceleng ditajong ku anjeunna, tapi teu kaburu kop kaburu digabrug musuhna nu tadi aya di jero. Inspektur Darmawan papuket dirontok ti tukangeun tapi asak latihan bobohan hiji perwira polisi budak ngora. Panangan Inspektur Darmawan geus bisa ngarawat leungeun musuh nu nangkep pundukna. Taktik jitsu nu digunakeun ku inspektur sampeanana marenah geus nengkep langkah musuh bari dongko. Musuhna dibantingkeun ka musuh nu arek kuda ngadeukeutan pistol nu ngagoler. Bru tilu musuhna patumpuk patumpang tindih, tapi nu saurang deui bedas geus bisa nyokot deui pistolna bari seuri ngagakdak nodongkeun pistol ti kaanggangan. Cukup, perkelahian yang hebat, Inspektur Ulung, saya terima kalah. Tapi lihat ini, pasrahlah Tuan Inspektur. Sebelum Tuan meninggal, katakanlah di mana adanya peti, bukan peti koper itulah. Tuan Inspektur, katakanlah di mana sekarang koper kepunyaan si Sumina. Saya akan hitung sampai 3. Jika sampai bilangan 3, Tuan tetap bungkam. Nah, salah Tuan sendiri.
pengecut, penjahat, penakut, bunuhlah. Tariklah pistolmu, saya tidak takut. Sama saja buat aku, hidup demi kepentingan dinasku, dan mati pun demikian. Dengar, saya akan mulai hitung. 1, 2, tar. Suara tembakan damas pistol Winchester tina jandela menerpelorna kana leungeun musuhna barang jeung luncatna hiji jelema nu make pakaian sing sarwa hideung, calanana hideung, di jaket hideung make pet dilelepkeun beungeut ditutup ku lawan hideung ngan tembong panonna wungkul. Tit, suara peluit ditiup ku eta jelema. Di luar jung jelang nu loncat kana jandela pakaian seragam kepolisian aya 5an bari nyarakal pistol ditujukeun ka eta 4 jelema nu geus narangtung arek narajang. Karawak eta 4 jelema ditembak kabeh di bangkol digiring kaluar ti eta imah ku polisi anu 5an ninggalkeun Inspektur Darmawan jeung jelema nu di jaket hideung. Tenaon-naon Kang? Cek nu di jaket hideung teh naros ka Inspektur Darmawan bari muka petna jeung lamak nu nutupan raraina. Harmani, suri Inspektur Darmawan bari ngarangkul raraina neng Harmani nu nyangheuy dina dadana Inspektur Darmawan. Di titik-titik lampu tempel nu geus melempem nu naplok dina tembok beakeun minyakna kekeleperan. Pas-pesan pareum pisan moekan nu keur tepang sono ngan ka kuping sora napasna siga nu eungap. Atos atuh engkang mah mangga urang muli itu Kusnandar ngantosan. Inspektur Darmawan sareng Ajun Inspektur Harmani teras kaluar nuturkeun para polisi nu ti heula mawa para tawanan. Isukna dina saban surat kabar aya berita nerangkeun yen pihak polisi geus pisan nangkep penjahat nu diorganisasi disinyalir geus ngajalankeun rupa-rupa kajahatan di luar jeung di jero kota Bandung. Masyarakat saumumna ngarasa bungah jeung nganuhunkeun kana keaktifan alat negara nu salilana aya dina kawaspadaan keur keamanan rahayat saumumna. Kalawan ngaku terus terang dibarengan ku bukti-bukti hasil penyelidikan anu wajib sumirna jeung komplotanana nya kitu deui si Amin sabaturna geus kakorek sagala perbuatan kajahatanana sababaraha senjata gelapna geus dirampas. Kabehanana geus diputus ku pangadilan nu satimpal jeung dosana. Kalawan saksi jeung bukti-bukti anu kuat barang-barangna Raden Raharja nu jadi korban tipu muslihatna sumirna geus kapimilik deui ku Raden Raharja geus bebas tina pangbeslahna pamarentah. Inspektur Darmawan nu jadi jalan lantaran kana kabongkarna kajahatan eta para penjahat geus naik pangkatna bareng jeung naikna pangkat Ajun Inspektur Harmani. Malah keur aranjeunna mah aya nu langkung matak bungahna sepuh-sepuhna teh ditu teh dieu parantos satuju ngarangkepkeun ieu sapasang perwira naikkeun tingkat ka balai nyungcung ceuk babasan kolot baheula mah. Di bumina Kolonel Suherman kalawan upacara perayaan nikahna Darmawan kaneng Harmani teu kinten meriahna. Sadayana sepuhna ngaraos bagja sasaderekan antawis Kapten Suhanda sareng Kolonel Suherman nambihan rakat ku tali perjodohanana pala putrana. Linggihna parantos misah ti sepuhna calikna di Bogor nyalikan bumi Raden Raharja nu parantos didamel gedong nu modern dipasihkeun ka Darmawan sareng kaneng Harmani tawi soca ngahargaan kana jasana. Raden Raharja parantos ngalih deui ka Bandung nyalikan deui bumina kaleresan putrana oge nyerengan Dr. Muhyan dinesna ngalih ka Bandung atuh teu kinten bae bari ngaheunana. Dina hiji sonten Darmawan nuju calik sareng istrina nuju naringis di payunan bumina bari guntreng cacarios bangun gumbira pisan. Lah lamun seug teu aya nu melaan moal moal dugi ka poe ieu umur engkang teh. Darmawan nyarios ka istrina bari imut. Kaleresan bae ku pangeran teh abi nu jadi lantaran melaan ka engkang. Neng Harmani imut meuni leleb pisan nyarios bari nyarande kana dada carogena. Kumaha jalana neng terang engkang aya di Bandung sur Darmawan ka istrina. Waktos abdi dina motor selangkung abdi ningal tukang loak duaan di jalan keur dahar di warung dina tanggunganana aya koper kulit hiji
nu hiji deui disimpen dina lahunan. Sakitu kagok keur dahar koperna mah teu lesot. Teu bae hate abdi nyangka tangtu aya rahasiana dina eta koper teh. Nu mawi sakitu dibedakeunana jeung koper nu aya dina tanggungan. Saparantos engkang mulih abdi gura giru dangdan nganggo pakean lalaki paranti abdi nyamar. Wangsul deui ka jalan lebah warung. Ku abdi diintei ti ketebihan, malah harita teh kalarasan pendak sareng reserse Amir. Atuh aya batur abdi teh kawitna mah manehna oge teu apaleun ka abdi, da nganggo kumis palsu sareng nganggo kacamata hideung abdina oge. Tukang loak teh geus beres dahar teras indit ka bumi engkang. Di bumi teh aya sasaha da engkangna harita teh teu terasan, teu enggal ka bumi rupina mah. Lami eta tukang loak nu duaan teh ngantosan bangun nu keseleun bari ngintip abdi marentah ka reserse Amir supaya nelpon Kang Sarip mawa mobil kagungan Kang Muhyan. Bari minta batur deui saurang keur ngincer eta tukang loak nya ditambih ku reserse mana. Tukang loak nu saurangna katingali nulis dina kertas sarta kertasna dilipet diponcorkeun kana handapeun panto. Tukang loak indit deui ti bumi engkang teras dituturkeun ku abdi sareng dua reserse nu ditugaskeun ku abdi. Sarip dongkap sareng mobil Kang Dokter. Abdi naik kana mobil. Tina mobil abdi ngintip ti katebihan. Ari Amir sareng Manap mah teras nguntit ti kaanggangan. Teu kanyawan aya sedan ti tukangeun ngadius lumpatna rada gancang. Di lebah tukang loak direm disakalikeun. Meni nyekit sorana bakat ku ngagentak. Abdi kaget teras masang keker. Teu kaharti ku polahna nu dina sedan teu aya kakagok make direm. Breh bae katinggal nu saurang di jero mobil teh nodongkeun pistol ka tukang loak. Tukang loak nyamperkeun diparentah naik ka jero bari mawa dua koper. Tanggunganana mah ditinggalkeun di sisi jalan. Mobil ku abdi dijalankeun nyamper Amir jeung Manap supaya naik. Nomor mobil ku abdi dipiwarang dicatat ku Sarip. Dius abdi nyiap mobil nu ti heula nepi ka kasiapna. Reg bae mobil teh dierem dipalangkeun di tengah jalan ngagokan jalan nu pandeuri. Amir jeung Manap katilu Sarip jung jeleng standby nyiapkeun senjata di sisi jalan. Abdi oge nya kitu leungeun geus nyekel revolver. Mobil nu pandeuri kapaksa eureun disampeurkeun ku Amir 4 lawan 4. Nu dina mobil diparentah turun. Bari ngangkat tangan si horengan duaan nu dina mobil teh nu mawa senjata mah ari tukang loak teh mah lengoh. Senjatana dirampas ku Manap. Jepret bae eta dua jelema teh di bangkol. Ngan tukang loak nu henteu di bangkol teh abdi henteu buru-buru ka kantor tapi nguriling heula milari engkang. Tapi teu kapendak nyamulangkeun heula mobil Kang Muhyan. Ugi ka kantor teh rada siang teras masrahkeun tawanan heula. Ari tukang loak mah jeung koper dibantuun ka kantor maksa ditaros. Nah ari brai teh tukang loak teh muka topina beri ngadudut kumisna. Si horeng Kusnandar jeung baturna. Abdi olohok bae kaget teu nyangka ka Kusnandar anu nyamar. Komandan jaga ngawartosan ka abdi yen engkang nyimpen serat dina laci. Teras bae dibujeng ka kantor engkang. Aya serat ti Kusnandar sareng ti engkang. Atuh abdi naros heula ka Kusnandar tina perkawi serat. Nya bae surat ti Kusnandar mah nu tadi teh diserat ku tukang loak palsu. Malah manehna nyarioskeun nu tadi teh sumirna jeung baturna. Malah aya deui cenah komplotan Amid nu ngahaja rek ngajugjug ka Bogor, rek ngarah koper teh. Belenyang bae abdi ka Bandung nyusul Kang nganggo mobil Kang Dokter. 2 jam panginten langkung sakedik bedana sareng mobil Suburban nu ditunggangan teh. Ngan ninggal ti katebihan aya mobil mogok engkang katingali naik deui kana sedan. Sedan teh ngadius lumpatna tarik luar biasa. Meh-meh kasusul ditagog apu ku abdi dihaja ka Sarip supaya ulah nyiap. Tapi nuturkeun pandeurieunana. Langkung pada larang mobil teh katingali mengkol ka jalan jajahan. Ku abdi dipiwarang dituturkeun ka reserse anu tiluanna lempang. Ari abdi mah hubungan heula ka kantor polisi nu pangcakatna kana mobil sareng Kusnandar.
nya serat nama engkang oge uninga lalakon kusnandar oge parantos uninga panginten kahutangan ageng pisan engkang ku neng teh junjunan pujaeun engkang dunya akhirat nu geus toh pati jiwa jeung raga ngabelan engkang tina antara paeh jeung hirup engkang teu kedah nyarios kitu abi oge boa moal tiasa hirup upami teu sareng engkang neng harmani nyariosna bari rambisak ku Cisoca tawis bingah jeung bagja ngarangkul kana punduk carogena celep dua lambai petepung dina sagarana kanikmatan tepang dina sagara kabagjaan sapasang panganten anyar lalebet ka bumi paduduaan geus aya di lebet kamar nuju ngaleueut maduna kabagjaan dugi ka titik-titik tamat cenah ieu pamiarsa sakitu dongeng anu judulna Antara Paeh jeung Hirup. Mudah-mudahan atau pamiarsa tina ieu dongeng aya sasiereun sabeunyereun manfaatna. Mudah-mudahan dina wengi enjing Mang Cecep tiasa medal deui dongeng anu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.